Wa huwa jami'ul fami walau ba'da jamihi walau binahwi mustoka. Mustoka teh barang nu dikenyot. Jika lamun tukang ngaput mah rek ngas baheula tapi nya ayeuna mah geus aya alatna. Rek ngasupkeun bola kana liang jarum kan gitu tah. Teu diasupkeun nya tah. Lamun ngaletakna berlebihan nepikakeun aya rasa bola maning lain amis lain pahit tapi kumaha ning aya rasana teh khasnya. Duka rasa naon tah? Cek nepi ka kaeleg tah. Eta teh teu kenging nya. Atuh zaman ayeuna mah kan aya alatna nya. Dia asupkeun bola cetrek aman ayeuna mah. Jeung deui osok keneh kitu sok ngaraput di bumina. Oh, sok. bisi nu ngesoeh langsung dipiceun gitu. Tah eta perkara-perkara anu kedah dihindari ya. Nu kedah dihindari. Ari saalit mah teu nanaon nya, saalit mah sabab hese ngariksana atawa siwak. Urang mah tara aya nu nyusurna ge nya. Bukai ning jika akar kalapa mun ti Mekah baheula masuk dibagi nu kitu. Bari tara dipake. Gosok teh eta teh kenging sabab nu kitu mah aya sari-sari amis nya. Sari-sari amis teh kenging nya. Karutubati siwakin wa dibagi khaitin yaftiluhu nya. Sapertikeun siwak atawa celepan bola letakan naon bolanya benang ari bola mak bal ngan urang mah nyebutna sok naon bola nya bola kaput bola tutus kasur nya maksudna mah benang nya eta teh teh kenging kumaha lamun anu najis nu najis teh sapertikeun keur puasa hayu kikieu nih tuluy we aya getih bijil tina sela-sela naon teh ti mana we ti jero lah sok aya getihan ning waos teh tina sela-sela gigi nya tah eta mah batal lamun dieleg nya mantak hege getihan ciduhkeun kekemuan bijil deui ciduhkeun sebisa mungkin ulah kieu duh ngeuna euy pangset mayan lah ulahnya batal eta teh lamun keur puasa mah sanajan getihna teh warna bodas maksud bodas teh herang nya da beda ieu ning ari ciduh marasana teh rasa ciduh hese duka rasa naon teh ciduh teh ngan aya anu herang teh rasana teh rada-rada pangset ning masing herang ge nya diciduhkeun mah herang tapi itu rasa teh pangset tah eta teh ngaranna getih bening urang masuk lamun dina leungeun mah getah bonteng ini nyebutna tehnya darah bening darah merah darah putih darah bening teh anu terkadang jadi darah putih kadituna eta oge sami mantak ngabatalkeun min damilasatihi wa ini biyadot roiku sanajan warnana masih keneh herang apa dadzalika Ibnu Hajar titi kasimpulanana nu kedah ditebihan da mantak ngabatalkeun teh hiji jima ya. Dua ngoprek gagaduhan nepikakeun kaluar naon kaluar cai mani kumaha lamun dioprek ieu mah sapopoe tapi teu kaluar teu batal nya ari teu kaluar mah sanajan sapopoe dan nu batal mah lamun kaluar caiman ieu mah dioprek teh kalah kiih teu batal nya teu batal eta mah teras murtad teras lebetna sesuatu ain dunia rek gede rek leutik sanajan ngan saukur
siki wijen atau siki sasawi termasuk haseup rokoknya. Tapi haseup rokokna nu dikenyotnya. Ari anu hihibran mah eta mah mungkin naon aya keneh nu konengan, mungkin oge tos teu aya anu jelas mah anu dikenyot eta mah jelas koneng kana busa teh. Mun teu ngangge busa konengna labas kana naon? Kana waos, kana huntu nya. Teras utah anu dihaja eta oge teu kenging. Terakhir mah barang anu asup kana jero beuteung, maksud jero beuteung teh asal asup ka dieu ieu geus dianggap jero beuteung nya. Da ari geus di dieu mah hese ngaluarkeunana jiga urang ngadahar naon ngadahar obat ning di dieu pait kaluarkeun hese dieleg hese tah geus teu bisa dikendalikeun eta teh geus diitungna jero nya. Jawab kajaba nu teu mantang ngabatalkeun mah pulang antingna ciduh anu bersih nu teu kacampuran ku dahareun atawa inuman. Jika cai kopi masih keneh nyarangsang beurang teh pas leueur teh semu amis. Tah eta mah lamun dieleg mantak ngabatalkeun. Titik. Wa yajibu wa yustaratu alla yajunna cekap wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqihana wa qurrati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajen